Assalamualaikum dulur salam budaya salam dunya patepang di sareng tata dan nami harja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna diwadahkeun ka siluman bagian kaopat. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Budal salat isya berjamaah breg hujan mening ngagebret di masjid ngan tinggal mang merbot kapegung teu bisa balik. Manehna sila tutug mau poek handapan bedug bari udud nungguan raat hujan. Damar ajuk di tengah masjid hurungna kakalisan bari ngerasa kenikmatna bako tampang pangirim alona ti Jakarta pikiranna kumalayang ka alam ka tukang. Mang merebot ngarangkapna kabi merebot teh geus aya 30 tahunna tapi teu diparengkeun boga anak. Kungsi eta oge ari burung mah bi merebot teh sakali lain kaluron tapi leungit teu pupuguh. Harita bi merebot teh ngandung nagi 8 bulanan ngalaka 10 geus waktuna ngalahirkeun. Malah cenah kalan-kalan geus karasa seselengitan. Waktu hiji peuting kapulusan manehna ngimpi ngalahirkeun. Ari di parajianana cenah lain ku indung barang nu aya di lemburna tapi teuing kusaha da teu wawuh. Malah make di inuman pahinum sagala. Barang lilir pohara kagieuteunana. Orokna oge henteu aya. Jeung teu aya tanda-tanda tas ngalahirkeun. Allahu Akbar, cek mang merebot bari peureum. Kacipta ku manehna mun anakna aya mah meureun geus boga incu. Mangkaning cek bi merebot mah dina impian teh orokna awewe aya bahan pigeuliseun. Dihitung-hitung ku manehna pi umureun anakna teh kana 17 tahun leuwih. Lila mang merebot peureumna. Gebeg nyah beunta reup deui peureum teu kuat ku nyebrotna angin. Hujan mah geus raat kumanehna karasa awakna aya nu nangkep jeung melesat ka luhur. Ngimpi kitu aing teh, pokna ngomong sorangan. Tetep ari peureum mah sanes ngimpi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. La ilaha illallah. Geuning andika Harib Muhatib. Inggih guru. Rek dibawa ka mana Mang teh Hatib? Ka Warudayong guru. Aya kararepet. Yaktos guru, malah kula sorangan. Baruk kararepet naon Hatib? Kauningan guru, pun biang udur ripuh. Kutan naon kasakitna teh Hatib? Udur sepuh bae guru. Upami teu lepat yuswana teh parantos 70-an langkung. Awat tos guru, meh tos sataun payahna teh. Salirana mung kantun kulit sareng tulang. Emutanana parantos teu kantenan, kasasaha parantos teu wawuh. Malah ka kaula oge ka anakna, sakapeung wawuheun sakapeung henteu. Watir atuh. Ayeuna pangkulang alas sampean taya sanes hoyong dipanglongokeun. Atuh upami bade menyat deui sing enggal-enggal, sawangsulna upami parantos duwi kana pastina, mugi ulah diganggayong cerayeuna. Geus diubaran ka mana bae Hatib? Parantos ka mamana guru, mung da teu aya nu mempan. Sarengna deui saur nu teu damangna oge da teu aya nu karaos, mung teu aya tanaga bae. Anehna teh guru, najan kasasaha geus teu wawuh oge, ari ngobrol mah capetang pisan. Ari anu diobrolkeunana kabeh oge hal-hal anu tos kaalaman. Ari kitu mah hal-hal anu biasa, malah anu ngagumbirakeun oge. Rupina teh lap bae hilap teu aya emut pisan. Sareng anu tadina tara kedat dikir teh, ayeuna mah henteu deui. Kumaha barang daharna? Anu mawi, parantos teu lebetna naon, mung ukur citajen. Kumaha ari kahampangan jeung kaberatanana? Tos lami tara kaberatan, rupina kumargi kosong tea. Mung ari kahampangan mah biasa, malah sering. Tampolana mah parantos tara karaoseun deui. Ulah tarik teuing hiber teh Hatib, tiris ye Mang mah. Sae urang launan guru. Hatib, nun. Mun indung Hatib dipundut kuno kawasa, ridho pisan guru, asal kenging tempat anu utami caket Allah Subhanahu wa taala. Eta mah gumantung kana amal perbuatanana Hatib. Pun biang istri berbudi, soleh, kandel iman, taat kana parentahna. Sae ka tetangga, sae ka kadang warga, bakti ka salaki ka jannatna pun bapa. Nyaah ka anak ku ngatik sareng ngajurung ngaji, ngajurung sakola. Kanggo anjeunna mah taya banda kinasihan. Asal putra-putrana palinter sareng balener.
Hatib, Allah sifat Rahman jeung Rahim, Maha Uninga, Maha Adil. Tesak deui guru. Eta geus jadi keyakinan kaula. Syukur atuh Hatib. Kumaha bejana ari nyimas demang damar caang Hatib? Pangesto guru, dipiwedi dipiasih ku sakumna rahayat. Atuh demang-demang sasamana ka anjeunna mah pada ngajenan. Syukur. Guru, naon Hatib? Waru doyong tos kaungkulan. Tas ngomong kitu, haribnu Hatib nyaut monteng. Nyirorot cepet ka handap, kedug. Jelek nincak lemah uru doyong di hareupeun imahna pisan. Landing pami pesawat banyak. Sajongjongan Mang Merebot teu bisa ambekan, angeunna katekan nyedak ka luhur. Geus lila kakarang ngucap alhamdulillah. Di imah Ki Muhatib nyampak reaan awewe lalaki kolot budak nu keur ngalalongok indungna. Mang Merebot ku Ki Muhatib dituyun dibawa ka jero ka kobong nu gering. Salah seorang awewe nu tunggu ngenalkeun Ki Muhatib ka nu gering. "Cing, saha ieu teh?" omongna. "Teuing atuh teu wawuh." Tembal nu gering bari mencrong ka Ki Muhatib anakna pituin. "Kapan Ki Hatib ieu teh?" cek awewe teh bibina Ki Muhatib. "Heuh deui," tembal nu gering. "Da eta langka ka dieu, geus boga rupiah hidup teh." Warantos walon Ki Muhatib dareuda bari nyekelan dampal leungeun indungna. Geus sabaraha puluh kali buananya kitu teh unggal papanggih. Ayeuna nanya ngendek sajam geus nanya deui kitu. Padahal geus terangeun yen Ki Muhatib geus boga anak sagenep-genep oge. "Embu, ieu guru kenging ngalah ti tebihna bade ngalongok," cek Ki Muhatib ngenalkeun Mang Merebot. "Nuhun atuh bet nyesakeun," tembal nu gering bari mureleng ka Mang Merebot. Ku Mang Merebot dicekel leungeunna palebah pigeulangna. "Teu aya nu karaos mah teh ngan caya tanaga," cek nu gering bari teu kendat neuteub beungeut Mang Merebot. "Wayah Nabi sing sabar, sing tawakal ka Allah," cek Mang Merebot ditompokeun kana beungeutna. "Ulah kendat dikir dina hate bae teu kudu bedas-bedas." "Inggih," cek nu gering tuluy bibirna embut-embutan nurutan zikir. Mang Merebot tuluy menta cai atah dina gelas. Tapi cenah hayang dikopian. Henteu. Cai atah, cai herang. Geus disodoran tuluy ditumbalan. "Leueutkeun saeutik-saeutik jeung cecekeun kana sirahna. Panonna keceran saeutik," cek Mang Merebot ka awewe bibina Ki Muhatib teh. Ku awewe teh ditampanan tuluy manehna ngarongkong sendok. Nu gering teh tuluy dileueutan sababaraha keclak diseuceuhan jeung dikeceran. Geus kitu nu gering teh menta digudageun candukul. Solongkrong leungeunna nu kari sagede elekan ngajak sasalaman ka Mang Merebot. Tuluy mapai ka sakur nu aya di dinya. Menta dihampura sarta kabeh disebutan ngaranna, saurang oge teh nu salah. "Ka dieu Hatib sing deukeut diukna, embu rek nyarita meungpeung aya guru imong," cek nu gering ka Ki Harib Muhatib. Sarerea pada heran, bet geuning ayeuna mah jadi wawuh ka sasaha. Mang Merebot oge pohara heraneunana, eta make ingeteun kana ngaran manehna sagala. "Ieu teh saha teh?" cek bibina Ki Muhatib ngenalkeun nu karek asup ka kobong. Bangun anu hayang mariksa ingetan nu gering, nah nya geus jejeg pisan ingetanna. "Baheula Mang Dingkul," cek nu gering teu salah nyebut. Bari ngasongkeun leungeunna menta dihampura. Padahal biasana mah sok nyebut Mick Jagger ka Mang Dingkul teh. Sarerea pada heran, da geus aya taunna atuh teu wawuh ka sasaha teh. Malah teu wawuh ka anak-anakna oge. Sarerea pada bungah, meureun rek menyat waloya deui ku berkah nu tumbal Mang Merebot. Sanggeus Harib Muhatib diukna pindah ngadeuketan, pok indungna nyarita. "Urang teh Harib lain pituin urang Warudoyong, tapi asal ti nagara Puter Giling, ti nagara anu pangeusina teu boga Allah. Malah kapan pangeusi Warudoyong ge asal nama sarua teu percaya ka Allah. Ari Islam sote sanggeus guru imong sumping ka dieu bareto, basa anjeunna diwadalkeun ku babah lintuh tea. Bagja urang sarerea ayeuna geus ngaragam agama Islam, agama Allah nu sampurna," cek nu gering nuluykeun caritaanana. "Geus karasa ku embu baheula keur waktu tacan boga cecekelan hirup. Dina seusehanana teh teu bina jeung nu palid ka bawa caah.
Leungeun roroesan neangan pamuntangan, suku kakalayaban neangan tincakeun. Hate teu daekeun tentrem, hirup teu sagemaha bae. Asa diudag-udag sandeng-endeng, ongkoh lompat tapi teu bogoh tujuan, teu bogoh nu diteangan. Coba teu boga kuota, tungtuna sok hayang pae. Nu nyarita eureun heula, jempling sajongjongan teu aya nu nyoara. Alhamdulillah, cek nu geuring deui. Allah Maha Kawasa, syariatna mah lantaran guru imong, pangna embu jadi iman teh. Ayeuna embu terang ka mana baris mulang teh. Harib, ayeuna embu keur nandangan cocoba, keur dicoba kasabaran ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumasa embu gede dosa ka manusia nu nuduhkeun kana jalan nu bener. Nya sifatna ka guru imong. Segruk nu geuring teh ceurik, bangun anu nyeri pisan, bari pok deui menta dihampura ka Mang Merebot. Andika teu boga dosa ka kaula bi, cek Mang Merebot sababaraha kali. Harib, bapa hidup Ki Muhatib, baheula jeneng patih di nagara Putergilingna teh. Demi nu jeneng rajana, tumenggung bitung wulung teu kagungan putra. Prameswari nanu dua teh teu barurung burung acan. Ari kagungan putra, raja teh pohara palayeunana. Nya merih patih ka bapa hidup, sangkan bapa hidup maling putra raja manusia. Bapa hidup minang saraya deui ka embu, majar teh baris leuwih lungsur langsar ku awewe mah. Embu teh bisa majar kumaha, biur bae mangkat ke alam kamanusan neangan putra raja iwateun. Iwateun nya sanes ewateun. Tapi suwe geus bulan-bulan teh can hasil bae. Tibatan mulang lengoh ingetan teh, rek maling anak manusia biasa bae da moal ka ciri ieu. Nya manggih embu teh awewe nu keur ngandung geus bulanna, malah harita teh geus mangsana rek ngalahirkeun. Kumbu disirep, reup bae boh nu rek ngalahirkeun anak, boh salakina sarare manita libra. Nu ngalahirkeun kumbu di parajian, sanggeus orok jeung nu panderina kala luar kalawan salamet, gancang kumbu dibersihan, nepi ka teu aya urut-urutna anu ngalahirkeun. Nu tas ngajuru kumbu di inuman pahinum, meunang embu ngadadak nyieun. Sanggeus sagalana beres, piur embu ninggalkeun eta imah bari ngais orok, hiber mulang ka nagara Putergiling. Raja minangka pamulang tarimana marentah ke kepala gulang-gulang, sangkan bapa hidup sakula warga diusir di negara Putergiling. Majar teh cenah bisi orok pakegedean anak terangeun yen lain anak raja pituin. Harita hidup teh kakara umur 5 tahun, nya dibuang embu teh ka dieu kawarudoyong. Sarua syukurna bae embu mah balikanan mun tetep di Putergiling, meureun kula warga urang teh moal ngaragem agama Islam. Nu nyarita eureun heula di selang ambekan panjang, renghap bangun anu capek pisan. Tuluy neuteup kana beungeut Mang Merebot mani antep pisan. Mang Merebot jeung Ki Muhatib geus arang gabrek nyarita, tapi nu geuring geus pok deui manten. Orokna teh awewe Hatib, demi nu ngalahirkeun anak, lain nu sejen. Nya bi imong. Lenggerek nu geuring teh ngalenggerek, leungeunna ngarawe leungeun Mang Merebot. Nyah beunta mureleng ka Mang Merebot, bibirna ngaleper siga nu menta dihampura. Dihampura ku kaula, cek Mang Merebot tuluy merengan nu geuring dikir. Sorana geus laun pisan kituna teh, tuluy pananamulan. Renghap, ceklek, les mulang bari imut. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, cek sarerea meh bareng. Hatib, nun guru, Mang hayang manggihan si Nyai. Sae guru. Nya kumaha akalna nya? Urang kana ga Putergiling. Andika terang Hatib, urang naroskeun. Kasaha? Urang gaduh nabi. Iraha urang indit, kumaha kersa. Kumamun ayeuna seak teh anu melesat bari ngoceak tina handapeun kursi kawang-awang, kolepat. Harib Muhatib nyusul nerek kabur. Mang Merebot colohok, panonna mencrong ka langit.
Hei, eureun Bangkawarah, mun henteu ulah sambat kaniaya. Cek Harib Muhatib teu eureun-eureun gegeroan. Tapi nu diudag batan eureun kalah beuki tarik jeung mes-mes ngalieu ka tukang. Harib Muhatib beuki deukeut. Buk nu ririaban hareupeunana ku Harib Muhatib dijambak tuluy diuleng. Kebut dibandingkeun kalemah nambru teu usik-usik. Kurang ajar, cek Harib Muhatib bari nyaot turu nyampeurkeun. Nu nambru kurudug digusur dibawa ka hareupeun Mang Merebot. Ku Mang Merebot ditawa, kulisik, nyah beunta, kondeal hudang. Gabrug ngarawusu ku Mang Merebot, ampun-ampunan. Gampang minta ampun mah, tapi naon perluna sia intip-intipan ha? Cek Harib Muhatib cekuk kana sirahna munggah ngabangkieung. Sabar Hatib, urang tanya kalawan sareh. Cek Mang Merebot. Inggih, omongna bari diuk pananamun cereng bangun rek ngalegleg. Nu dipun cerengan maniko kompodan bari teu lesot nyekelan suku Mang Merebot. Saha Andika jeung naon perluna intip-intipan? Cek Mang Merebot leuleuy jeung anca. Ampun manusia, guru gitu, cek Ki Hatib morongos. Da lain murid emang atuh Hatib. Ampun guru, kula ti nagara Puter Giling, ngaran manlah si Riab-Riab. Kula diutus ku raja neangan keterangan di mana Patih Muhatib baheula malingna orok jeung anak saha-sahana. Naon perluna cenah? Guru kulantaran Nyi Putri keukeuh teu percayaeun yen anjeunna putra raja. Da cenah teu bisa jadi anak jin mangrupa manusia. Ayeuna damalna beurang peutingan musing ka raja. Menta dituduhkeun saha ibu ramana tang tugas kabur ngilani sorangan kadunya kamanusiaan. Ayeuna teu sakdeui yen Nyi Putri teh putra sampean. Nah atuh Andika mah kerek kabur. Ki Muhatib milu nyarita. Kula reuwas lantaran tadi ngadenge yen guru jeung sampean ayeuna rek ka Puter Giling. Mangkaning raja mah tetep percaya yen Nyi Putri teh anak raja manusia. Sakumaha ceuk Patih Muhatib baheula. Kula hayang gancang ngabejaan samemeh guru jeung sampean daratang ka ditu supaya ulah kagiteun teuing. Nah guru kami dianggap ku Andika leuwih handap derajatna batan raja jin kafir. Sanes kitu, tapi geus jadi palaturan di negara Puter Giling. Anu jadi raja teh kudu turunan raja deui, kajen raja mana bae oge. Upama teu kitu, nagara baris runtag. Mangkaning Nyi Putri teh geus jeneng Raja Anom. Saha jenenganna Nyi Putri teh? Cek Harib Muhatib. Nyi Putri Linggeksari nun. Alah eta Linggeksari. Geus boga salaki? Mang Merebot nanya sorana ngandung kamelang. Abdi kitu manyapan abdi mah lalaki. Lain eta putri. Oh, manawi teh abdi teu acan guru. Kasasaha teh mugen bae. Alhamdulillah, cek Mang Merebot. Kumaha yeuna pakarepan Andika? Cek Harib Muhatib. Kaula moal ngalalangkungan Andika jeung guru. Mang Merebot jeung Harib Muhatib silih pelong. Kumaha pamanggi Andika Harib? Kumaha sampean guru? Mung kula perlu miang ka ditu bade mang meleskeun ka nyeri kolot baheula. Kumaha mun urang bareng bae atuh? Langkung sae guru. Ayo atuh. Teu lila geus ting belesat ka langit. Mang Merebot diakod ku Harib Muhatib. Kisilah, ari kapala gulang-gulang ngusir kolot kaula baheula aya keneh. Cek Harib Muhatib. Kantenan, tembel si Riab-Riab. Geus kolot pisan, geus tara ngeben ayeuna mah. Ari baheulana memang sok ngeben. Sok ngeben eta lagu kangen band. Sayeuna kekentongna Puter Giling teh. Nyi Putri Linggeksari gagah sakti pilih tanding. Baruk kumaha saktina teh? Laut ditepak saat, gunung didupak urug. Harib Muhatib gogodeg, Mang Merebot imut. Kusaha kasieuna? Cek Mang Merebot. Teu aya nu dipikasieun ku raja oge henteu. Manusia moal eleh ku jin, cek Mang Merebot ngan teu kedal. Lawang saketeng Puter Giling geus katinggal tuh. Cek si Riab-Riab. Syukur, cek Harib Muhatib, kula geus teu sabar. Teu lila geus blas-blus arabus kalawang sageteng dipapag ku congo tumbak gulang-gulang nu ngajaga. Horda, geuning Andika Riab-Riab jeung saha eta? Tong rea omong,
anggur gancang bejakeun ka raja. Kaula jeung tamu rek ngadeheus kitu, ceuk si riab-riab nyentak berimun cereng. Gulang-gulang tuluy lumpat asup ka karaton rek bebeja. Tulila geus jol deui pokna ka si riab-riab. Raja tos lami ngantosan andika. Mangga, omong si riab-riab ka Mang Merebot jeung ka Haribu Hatib. Tulila maranehna geus aya di hareupeun Raja Bitung Wulung jeung Nyi Putri Leungkeksari. Hate Mang Merebot geus merod bae hayang gabrug ngarontok anakna. Hatena geus yakin yen Nyi Putri Leungkeksari teh memang enya anakna, da cenah asa ningabi merebot keur parawan bareto teu dipikeun sasieur. Ari Raja Bitung Wulung mereleng bae ka Haribu Hatib bangun anu nelek-nelek dipapai tina embun-embunanana nepi kana dampalna siga anu asa-asa. Nyi Putri meus-meus ret kana awakna, ret ka Mang Merebot siga nu keur ngakurkeun warugana. Si riab-riab brek deku cong nyembah. Mang Merebot jeung Haribu Hatib mah narangtung bae. Bagea riab kumaha bejana jeung saha eta teh, ceuk raja bari ngareret kanuduaan. Panon para gulang-gulang anu rajeg tukangan raja ting burileng. Gegeden anu hempak hareupeun raja ting galiler silih toel jeung baturna. Nuhun raja, ceuk si riab-riab bari nyembah. Ieu tamu mawa beja anu matak mata gumbira. Baruk, cek raja beri mere isyarat sangkan Mang Merebot jeung Haribu Hatib dariuk. Brek Haribu Hatib diuk, Mang Merebot mah nangtung bae. Diuk, cek kepala gulang-gulang nunjuk ku gobangna. Kaula manusa sarua jeung Nyi Putri, tembal Mang Merebot bari ngareret ku juru panon ka Nyi Putri Leungkeksari. Gacleng kepala gulang-gulang ka hareupeun Mang Merebot. Mundur, cek Nyi Putri sorana komaraan bari nangtung tina korsina. Kepala gulang-gulang ngarengkog tuluy mundur kana urutna. Panonna buburi lengan keneh. Mang Merebot imut, Haribu Hatib tungkul. Calik sampean manusa di dieu dina kursi. Cek Nyi Putri bari nunjuk kana kursi kosong gigireunana. Mang Merebot maju ceg kana kursi manduduhan Nyi Putri, ditarik saeutik ka tukang, brek diuk dangah, jempling sajongjongan. Riab, pok caritakeun gawe Andika, cek raja. Si riab-riab cong nyembah, pok nyarita tatag. Nuhun raja, pancen kula dalem parantos dijalankeun. Barabat manehna nyaritakeun sakumaha anu didedarkeun ku indungna Ki Haribu Hatib, sakecap oge teh nu kaliwat. Boh raja boh nu sejen sregep ngabarandungan, komo Nyi Putri mah. Dupi ramana Nyi Putri teh ieu guru imong, omongna deui. Kituna teh bari jeung nunjuk ka Mang Merebot. Nyi Putri netep ka Mang Merebot meni antep pisan. Mang Merebot dipabareket nahan perasaanana. Lamun enya ieu rama kami, kudu leuwih ti kami, cek Nyi Putri. Mang Merebot netep Nyi Putri bari imut. Serenteng Nyi Putri ngabardam paleungeuna rek nanganan Mang Merebot. Per leungeuna ngeleper kulapes. Gabrug Nyi Putri nyuuh kana lahunan Mang Merebot sesegruk ceurik. Bapak, teung teuing eueun sih. Ulah nyalakeun sasaha geulis, ieu mah kersana pangeran, ceuk Mang Merebot bari ngusapan sirahna. Naon pangeran teh Bapak? Omongna bari cengkat. Gusti Allah nu ngadamel bumi langit sapageusina, nu ngatur nasib urang sarerea. Pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel bumi langit sapageusina, jeung nu ngatur nasib urang sarerea, ceuk Nyi Putri malikan omongan bapakna. Kedebug angin ngadudud ngaguruh mata keung. Dituturkeun ku paralakna hujan beuki lila beuki gede. Reup poek sakuliling bungking. Nu araya ting kocek ting jarerit, hatup karaton runtuh ngarempeyek ninggang nindihan sakur nu aya. Bumi goncang gancing, ibur dunya kajinan rek kiamat. Koak Haribu Hatib adan sataker sora, ngalang lau ngaluhuran geludug tunggal. Rep angin ririh, raat hujan raat, brai nu poek caang deui. Karaton angger saasalna teruntuh teu ngarempeyek. Nu araya tetep dina tempatna masing-masing, nu diuk tetep diuk, nu nangtung angger nangtung, tapi hatena kabeh ngarariut, awakna laleuleus taya tangan pangawasa. Jung Mang Merebot nangtung nyarita bedas. Turutanku sarerea. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawas nu digerakeun ku mesin sarerea rampak nurutan. Brek Mang Merebot diuk deui. Alhamdulillah.
Pokna meh teu kadenge. Anjeun sararea ayeuna geus ngaragam agama Islam, cek Mang Merebot sorana ngandung komara. Agama Allah anu sampurna. Aranjeun asal ti Allah, maraot oge kudu baralik deui ka Allah. Geus kitu barabat Mang Merebot medar pokok-pokok parentah jeung larangan Allah nu wajib diemahakeun ku sakur nu ngaragam agama Islam. Saraya ngaregepkeun bangun katarajieun naker sarta jarang rek ngalakonan sakur nu dicaritakeun ku Mang Merebot. Allah Maha Kawasa geus kersa mapari hidayah ka urang kajinan puter giling, hate-hatena pada terbuka pikeun ariman ka mantenna. Allahu Akbar. Ari ieu saha? Cek raja ka Harib Muhatib. Ngaran kaulah Harib bin Muhatib. Harib putra Patih Muhatib nu ditengteinganan ku Andika, nu asih dipulang sengit dibuang lantaran gede jasana. Ayeuna kula datang rek mangmaleskeun ka nyerina, cek Harib Muhatib bari dangah. Sorana ngoncrang taya kakeung. Sarerea pada olohok, Raja Bitung Wulung reup geuneuh rai pias, teuing ambek teuing era dumeh diesek-esekeun. Balem teu bisa lemek, gulang-gulang nu rajeg tukangan raja oyag ngangkat tumbak bebarengan rek rampak maju ngaraponan Harib Muhatib. Jung Mang Merebot nangtung kerowok nyarita cowong. Hei, urang puter giling nu karek bisa ngucapkeun syahadat, muga tarerang yen Ki Harib bin Muhatib teh murid kakasih kaula. Mun aya nu wani antel kana badana eta sarua jeung ngahina kaula. Leuwih hade urang dagoan kumaha caritana raja. Jung raja nangtung pok ngomong, kaula ngucap syukur ka Allah reh ayeuna diparengkeun panggih jeung jajak anu teundeung sarta ludeng enggoning ngabela bebeneran. Kaula geus tarima salah geus deung teuinganan Patih Muhatib baheula. Mun baheula kaula geus ngagem agama Islam moal ieu aya kejadian model kitu. Ayeuna kaula hayang ngadenge pamanggih Raja Anom Putri Linggaksari. Sawadina kula ikhlas mun Ki Harib bin Muhatib keukeuh mikarep nyawa kaula. Rek beurang rek peuting kaula moal baha. Kaula rek nebus dosa kaula. Muga-muga Allah ngahampura ke kaula. Brek dediuk. Jempling tayan wani nyarita ngan kadenge di ditu di dieu nu ting alingsreuk. Ngahelas tangtu nage ngareungeuh kaikhlasan hate nu jadi rajana. Jung Nyi Putri Linggaksari nangtung tina korsina, brek deku cong nyembah tuluy nyarita. Nun ama, nun bapa, putra dalam Dawidi bade nyarios. Heuh geulis, bari diusap boukna ku raja. Jung dan Nyi Putri nangtung, tuluy madep kanu haladir, pok nyarita tatag. Reungeukeun ku para gegeden, ku para gulang-gulang jeung sakumna rahayat nagara puter giling. Kaula Raja Anom di ieu nagara rek nyarita. Nurutkeun palaturan di ieu nagara, caritaan Raja Anom sarua jeung kasahuran raja sepuh mangrupa undang-undang teu beunang dibantah. Jempling sagedeung. Pok deui neruskeun, nurutkeun palaturan sejenna anu jadi raja di ieu nagara kudu turunan raja. Nya kitu deui nu jadi Raja Anom da pigadangeun kaganti raja sepuh. Ayeuna geus nyata deui kaula teu sabangsa jeung Arandika. Kaula bangsa manusia. Manusia mah kudu jeung manusia deui kumbuhna. Kaula rek milu mulang jeung bapa kaula ke alam kamanusan. Katilu, hitung-hitung nebus dosa Raja Sepuh ka Patih Muhatib. Kaula menta ka Raja Sepuh jeung ke Arandika. Ki Harib Muhatib sangkan diangkat jadi Raja Anom ngaganti kaula. Enya Ki Harib teh lain anak raja, tapi sararea pada nyaho yen Patih Muhatib jenatna masih saeyang jeung Raja Sepuh. Kaula janji ka Arandika lamun aya nu wani ngunghak camplak ka Ki Harib bin Muhatib, kaula tandinganana. Jarangkang, kabrug Raja Bitung Wulung ngarangkul Nyi Putri bari kumapang. Aduh gelis, di kantun mah ama moal kuat lila-lila ku melendang. Nyi Putri sesegruk dina rangkulan raja, nu haladir rame meridangdam. Isukna isuk-isuk bari si duru dihawu, pok Mang Merebot nyarita kabeh Merebot. Kapangge akhirna budak teh manehna? Budak saha? Cek Bi Merebot bangun heraneun. Budak urang nu leungit teh ya. Budak urang nu leungit? Na iraha urang boga budak? Ih, ari taeun teh pira kupoho. Kapan baheula manehna kungsi ngandung li? Teu ngarti alang ujurna kami mah ngimpi manehna teh. Lain ngimpi nyaan aya di nagara jin puter giling. Berabat Mang Merebot nyaritakeun lalampahan tadi peuting. Imet gemet teu aya nu kaliwat. Ari tamat, ari barakatak Bi Merebot seuri cirambai-cirambai.
Tuluy ngomong bari nyisutan cipanona ku tungtung kabaya. Bahaku manehna mah ari geus nyaritakeun ngalakon ka nagara cinta. Nu matak ari nundutan teh ulah sok handapeun beduk. Bari ngasurkeun tihu bimerbot ngomong sorangan. Nyiksik teuing bari nage boga anak kasarag ka nagara jin kafir. Namarukan kami terpercaya ke Allah. Kapancin oge dadamelanana. Ngucap syukur anggur si reh anjeuna geus ngeresakeun kami papanggih jeung si Nyai. Damun si Nyai teu papanggih jeung kami mapalang siang moal asup Islam. Pangharapan kami mah yeuh muga-muga si Inji jadi panyambat urang di akhirat jaga, cek bimerbot. Nya kitu kami oge, tembal Mang Merbot. Cak baraya Dwi Kadieu dongeng Sunda anu judulna Diwadalkeun ka Siluman bagian 4 atanapi bagian pamungkas. Urang bari patpang deui insyaallah dina lalakon anu sanesna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dana Miharja pamit. Permios.